Ah, aing mau tabak kesel aing kehadiran si Alo Jualnya mainan deket ke mana-mana. Aing heureuyan si budak lah. Aing nganterikeun barang burit deh ya teh. Aing teh kumaha? Jeung teh telepon nih. Oh si paman. Halo paman, naon? Halo. Halo. Main teh kemana-mana? Oh, ada kemana-mana masih ya ka dieu. Aya pi bisniseun. Bener aing mah. Gede ya pokona mah duitna mah. Pokona maneh lamun teu kemana-mana ka dieu we lamun selesai mah tinggalkeun we anu kira-kira barang saeutik mah. Atuh, ai tadi nu rek nganterikeun barang tah ka dinya ka Cirogo. Ai gede mah eta ka dinya heula. Daguan atuh nya. Siap OTW. Siap. Baik barang malah ieu mah. Geus. Yuk. Bongan namanya ka aing sok heurian sia. Ku aing ayeuna di heurian manehna gantian. Nah, syukur mana ka dieu. Kumaha paman eta teh naon? Aduh, bisnis naon itu? Pokona mah gede ieu teh duiteun teh. Serius ya teh? Bener. Asa boga barang pokona mah. Lama lah yang barang dah sampai susah sih kurang mah itu barang teh. Coba. Kala. Naon barangna ieu teh? Di kamar aya. Urang ayeuna ngabutuhkeun kucing anu ngora, muda. Kucing anu muda. Anakna meureun. Pokona mah ngasang anu muda we pokona mah. Tapi mahal gitu. Serius ya? Pokona mah. Nganterikeun barang gerak ganggu. Ayeuna manehna can ka mana-mana, ku aing harus dibikeun. Eta barang teh. Mun aya mah. Anya mah uning asal mah euy anakan 3 kamari teh. Pokona hiji contohnya. Bawa hiji ka dieu. Anu kudu gede kok. Woi, pokona mah kapake ku urang langsung dibayarkeun pokona mah. Duit tahun baru atau tahun baru. Atuh mudah-mudahan maneh meunang urang kabagean. Siap atuh kumaha ieu cokot heula. Cokot heula anjing ka buru-buru ka ditu. Siap. Buru-buru. Asal nama anakan 3 Buru-buru cokot buru. Payahna meng euy maneh ku aing ieu. Dipentah heula ieu nu mah uning da. Itu piduiteun lumayan gede. Heeh. Nya kurang kali heula nya bisnis cenah euy. Cing. Paman. Cing aya sia. Aduh. Kasep. Empo aing lah. Gelang warna alus pake ieu mah. Bener ari uting tuh. Nya Pake kurang oge teh ari alus. Jadi mah tahun baruan euy. Aduh. Tuh kan ieu teh aya salahna. Salah kumaha? Urang teh butuh teh ucing ngora. Heuh ngora tuh leutik keneh. Pan ieu mah ari ngaran-ngaran geus kumisan mah lain ngora atuh sia mah. Di mana-mana ge nu ngora mah can kumisan, bos kumisan atuh kumaha ieu teh? Kumisan, Mane masalah. nah kumisannya. Wah, nah kumisan ini mah berarti teh kolot. Kalau dari gitu mah ari ngaran geus kumisan mah kurang kene ka ditu geus. Tapi dah nya euy, aing atuh ku anjing da bae kucing mana anger da kumisan sing kerek surut oge.